Assalamualaikum. Rencangan. Jadi di dia teh abdi jeung rencangan rek nge-review makanan di Batagor Display. Oke, perencangan kembali lagi dengan Abdi jeung perencangan di dia. Jadi di dia teh aya 3 makanan. Nu hiji aya es cincau, cendol, aku Godzilla. Kue balok. Nu hiji deui aya menu utama di Batagor Kingsley yaitu nyaeta Batagor. Nah, abdi teh bakal nge-review Batagor ieu dan sejarahnya bakal diceritain sama Ziko. Nah, ieu Batagor teh adalah Batagor paling hype bis, Batagor paling mahal di Bandung. Asia. 30.000 seperti mun di SMA tilunya ieu teh meureun kieu teh 30.000 teh dapet sekarung lah loba pisan pokona mah. Nah di Batagor ieu teh aya bumbu kacangna, aya kecap jeung batagorna. Nah, abdi tadi sebelum mengidangkan ieu geus dirasaan ku abdi. Rasana mah standar we lah seperti Batagor pada biasanya. Sejarah Batagor teh nyaeta wancahan tina bakso tahu goreng kadaharan khas Bandung, Jawa Kulon anu bahan utamana nyaeta lauk tanggiri nu dicampur jeung aci atawa tepung sagu. Jadi rencangan abdi ayeuna rek nge-review es cendol di tempat Batagor Kingsley. Jadi abdi coba ngelanya. Jadi amis nate leres, gula merahnya teh udah pas. Jadi coba heula es cendolna. Amis nate leres, terus gula merahnya juga pas. Dan ieu teh es cendolna lumayan worth it. Nah, sajarana cendol itu cendol nyaeta inuman khas Sunda anu sakali didamel tina tepung hungwe. Tapi ayeuna cendol didamel tina tepung sangu. Disayogikeun ku es paras sareng gula cair sareng santan. Rasa inuman ieu amis sareng gurih. Di daerah Sundaan, minuman ieu katelah cendol, sedengkeun di Jawa Tengah eta katelah es dawet. Ngembangkeun kepercayaan populer di masyarakat Indonesia yen istilah cendol. Siga nama asalna tina kecap jendol. Anu kapendak di Sunda, Jawa, sareng Indonesia, ieu ngarujuk kana sensasi nabrak anu dirasa nalika manik cendol. Ngalangkungan sungut nalika nginum es cendol. Tah itu sajarahnya es cendol. Nah, jadi di dia teh geus aya kue balok. Nah, di dia abdi jeung Desi rek nge-review kue balok. Ieu kue balok teh awalna aya 5 saha porsi, hargana teh 15.000. Anu hiji teh geus dituang. Nah, ya jadi ieu teh amisna teh leres. Rasis, teksturna teh lembut. Ayo pokona teh ieu kue balok teh pas lah jeung hargana. Beki aus goblok. Terjangkau.
Nah, sejarah kue balok nyaeta ngeunaan asal jajan blok di mimitan dina zaman kolonial Belanda. Dina waktu eta tukang masak lokal anu damel jata di tempat Walanda nyiptakeun resep kue anu ngeusian sareng tahan lami. Teras di tahun 1950-an kue padat mimiti ngembang di daerah Bandung, utamina di antara kelas menengah handap. Nah, jadi sejarahna kue balok teh sakitu. Oke, sekian dari Abdi dan Rencangan Abdi di Batagor Kingsley Bandung. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa bogo, komentar, dan juga berlangganan. Terima kasih lagi. Aku Godzilla. Jadi, sekian dari Abdi yang ada Rencangan Abdi. Atur nuhun, teng poho di like, berlangganan, dan komen.